ngomong aing mah keur ngora baheula. Maha Kang. Jelema lamun nyebut encep ka aing, kajenting nyakuan duit sabaraha didiwakeun ku aing. Gitu Kang. Nyakuan duit 150 sewang asa nyebut encep ka aing, sok duit. Nya aya pasti Kang nyebut encep kumaha. Ampun. Berehan. Moal aya jelema pangberehanana iwa ti dewek. Saya. Bangkong oge kajejek ku aing. Tapi ka ngabeletuk beteungna di sada, cep. Nah, kumaha 500 wae yang dibere. Aduh, jahat. Kapan cep tacak tanang ta? Ini inget kana ngimpi aing. Ngimpi naon? Kieu Ki. lamun dewek keur ngaji gitu di pasantren baheula. Mohon. Pasantren situ Aksan. Mohon. Yeuy pasantren keur budak diajar sekolah agama di Jelekong. Sok ngadengekeun katerangan ti Kresa Ajengan yen urang maot jaga baka ditakonan ku malaikat Munkar wa Nakir di alam kubur. Mohon. Mandro buka saha pangeran anjeun. Huluh muni muringkak bulu punuk euy. Wah, pasti. Digambarkeun komo kitu mah disaurkeun jeung malaikat teh pikasieunun rupana nu nakonan. Jadi impik-impikna sangkan urang bener bager hirup. Mohon. Yen urang ke di alam kubur ditakonan. Tuh kitunya. Itu sawatara hiji. Keimanan urang kudu yakin percaya ke alam kubur. Mohon. Sanajan teu kabari ku akal lamun ceuk katerangan kitu nya kitu. Jelas. Emang ieu teh pokok parduna dina agama. Urang kudu percaya heula, kudu iman heula. Mohon. Eta kaayaan kitu sing sieunun aing tepi ka kabawa impi. Aduh. Kumaha ta satu? Ieu mangsa aing titah meuli minyak kumaha. Nya. Pot. Najan cerida-cerida ge aing disebut cepot. Disebut empot, Mohon. pot. Ya. Nyaon jeung mah. Yo, nya. Nyangereng aing. Oh dasar keur darah muda tuh, darah madu teh, aya muda teh. Baru menjana buta tulang buta daging nih. Udah banyak tenas nya kitu geus magrib. Hmm. Gitu. Dokon cing duitna sok 1000. 500-an. Belumnya tanah Yo. 250. Nya. Nanti. Beli terasi 100. Waduh. Beli gula mute 50. Ya. Beli cikor Dah, cikor. Dah, cikor. celawe Dah. jumlah jamleh 800 aya ceking ye 100 keur meuli koko. Keur meuli toko. Meuli oko. Beh meledug irung Nya. itu. Nya. Hujan-hujan ge aing ditiung nyiru. Mawa botol. Gede grusuh teh we sieun kaburu tutup. Ah bener. Sok tara dibere berarti. Ieu yang ngimpi ye. Nya. Sok. Kacaritakeun geus burit kitu. Kita meuli minyak tanah dina impian teh kita meuli minyak tanah aing teh. Mohon. Hujan ngagebret wah da bubuhan di cah ku kolot kudu satuhu urang kudu ngagugut taat ka kolot lain jelema lamun nonggong nukang ka indung ka bapana moal salamet hirupna. Bener. Ya. Pangampura Gusti moal tumrap ka urang lamun teu acan aya hampura ti indung jeung ti Bapak. babeh. Mohon. Dah. Kidig aing. Eta kabawa impi berehan terus kabawa impi sing horeng jelema mah kumaha keur elingna dina hirup. Nya. Dina ngimpi ge nya kitu. Kitu. Kumaha ta kamu? Mun urang hirup keur eling sieun ku jurig dan ngimpi teh loba di udag-udag jurig ge terus. Nya. Jadi lumpat oge juga acara ulangan jadi kitu kanya lumpat oge kapan urang tuh. Nya. Buya ye cek di acian. Ngangkong. Sieun ku jurig. Pamaklum keur hujan kapan bangkong masuk liar. Bangkong kerodok. Mohon. Bangkong kerodok. Aing jekuk ka tincak pisan tanggongna ku aing bletuk teh bitu beuteungna memeh bitu eta disada. Cep cenah. Nyo. Wuwuhan nyebut encep eta bangkong sok 500 we dikontanan ditumpangkeun dina huluna. Ku berehan-berehanan aing. Nya. Kubu Oh, ku gumira-gumirana disebut encep. Lamun make empot aing ngamuk. Oh, pasti. Aing encep pungkul wah.
sok 500 top kong cing mereka 500 kong tepi ka warung balanyakeun anu boga pamulangan bulikeun kana udud nya ada balik ti warung euy na impian ye kubret hujan gede jugur guludug mungkin aing kasihan ku burinya jeung ku guludug aing lamun nempo burinya euy saminggu lalongna oge eta buka kitu nya jagur brus kana lomang aing gigireun imah tatangga aya urut ieu ngaludang cau daun wungkul brus kana lomang rup ku daun cau euy genah aing nyuhan pasti bunyi Kang gitu oh nya eta euy kasieun aing ngagamarkeun lamunan karasa ajengan sok nyaurkeun anu nakonan teh kababawa impi kasieun oge alah oh lain jo aya nu noong nempo ka itu kana beungeut dewek jo jo kitu we ka aing teh bisa ngicep 3 minggu eta cing saha itu aing malaikat dek nakonan sia mandiro buka jo kitu we ka aing cilogog moal gegendir cucukan euy terting luasa Kang aing nyamahan maneh astagfirullahaladzim mandiro buka cenah kitu cek naon hartina teh da kuring mah urang Sunda kitu cek teh nya da tadi ye teu ngaji teh ye nya akibat teu ngaji bodoh bener siapa ngaran maneh cenah cek na kuring mah keur nyiuhan di dieu teh yen guludug bedu nya sasugan teh modar cenah sia teh kitu leos we salamet takon teh nya nuyuhan kuniang we ente buru-buru bijil nya nya datang ka imah euy mata kuletuk teh aing teu eling di bumi alam poek mimiti ranyai kana ceuli ngeng les teu inget barang aing keur inget dikurebkeun euy nya pamajikan urus tunjung teh sigaya mohon dikubur aing leuheung mun jero mas sama tuur dikubur nya nya dicaritakeun di alam kubur dewek inget euy kerebek ulah keur kekerebekan kitu teh brai caang aya pa teh nu maot teh lain aing wae loba euy keur cenderek duk we alah make boeh kabeh nya urunyung teh nya euy nu nakonan 2 dipapai hiji-hiji mondro buka rupa-rupa nu ngaku pangeran kuring mah Gusti Allah mohon mondro buka kanu hiji deui pangeran kuring mah TV pangeran kuring mah duit nya pangeran kuring mah amek pangeran kuring mah dengki pangeran kuring mah sulit pangeran kuring mah telengeus wah rupa-rupa pasti mantep juger ku gada nya da bener ka pelebah aing euy aing geus ngagecer we kitu cah kanu gigireun geus mondro buka nya ai pelebah dewek jo lar we kana irung euy jo kanu kencaeun nakonna teh mondro buka ai aing henteu Tuluy kanu kaduaeun si dewek mandro buka kitu kene wah disusul we mah teu ngeunahat teh diwilah-wilah toel we cak-cakna teh ceukeung kat jo ngalieu ka aing nyaha ceukeung nyawa kunaon geuleuh kunaon ka uing maneh nyaha cenah kabatur nakon ka aing henteu da sia mah keur ngiuhan nya tadi oge garunya nya cenah akibatnya ngiuhan aing teu ditakon kitu nya da eta brai bunta aing nya da si bedu teh ngimpi keur ditinihannya ku si dawala aing ceukeung naon monyong naon cenah sia teh mun balabab-balabab kitu kunaon sidik aing ngimpi dikubur bener-benernya Den aduh ampun teh lamun dina kieu mah piraku malaikat bodoh garape piraku malaikat bo aing keur ngiuhan tuluy ditakon sidik nyaho pan aing teh keur ngiuhan ngan untung ngimpi kitu nya bener na pangimpian rasanya Jawa lu naon ka dieu nah ceng deh aing ngomong teh sok deh ieu sirah persis pisan juga naon tunggul kalapa ya. Jangan begitu kamu kepada kepala paduka yang termulia mulia beliau naon aing samemeh euy urang ngadeuheusan juragan Gatotkaca milu kang jadi bapak da dewek deuk nanyakeun ari
mangsa pemilihan umum pesta demokrasi nangtukeun pangagung sabaraha tahun sakali 5 tahun sakali naon kewajiban urang mah milih ti umur 17 tahun sakur warga negara kudu milih dina waktu pilihan di TPS. Kasih lain geus persiapan geus daftar diri KRT, KRK langsung ka lurah, umur, ngaran, agama jeung sajawana. Nya geus, bener. Beres kitu mah. Tadina hiji poe anu bakal ditangtukeun dina pemilihan umum, urang kudu bersedia cul gawe, deuk nyaba, cul nyaba. Ulah luntak ti lemur urang pribadi nyubadanan hak pilih urang. Nyata geusan milih wakil-wakil urang anu mutlak. Geusan nangtukeun nasib demokrasi anu pasti sangkan terpimpin karayan hak pilih urang bari ngadunga urang teh milih pipamimpineun anu bakal nyaah ka nagara ka bangsa ka masyarakat anu bener-bener ngemban amanat pendirian rakyat sarta anu welas asih ka balik geusan ngajadi. Perlu urang teh sehat awak dina waktuna ulah gering. Kasehatan ieu lain bae dina waktuna urang pilihan, tapi hirup di alam dunya perlu urang teh ngolahraga pikeun nangtukeun kasehatan. Beres. Sabab rakyat sehat nagaraku kuat. Ye, cing. Ayahnya urang ngantai jaipongan sajurapret sawang mah euy. Sebab ieu teh ayana olahraga teh jabat tinangtukeun kasehatan awaknya eta menunjang pembangunan kita. Jadi urang teh wajib ngadorong pemerintahan Orde Baru sangkan sukses dina ngawujudkeun nagara adil kawan makmur. Ya. Ya Dik. Yang cing mentra intro anu ngeunah lagu anu ngeunah jaipongan sajurapret mah satu kang kanangna jang encang ieu teh. Encang ulah. Cing jang cang hayang nyaho lah. Ya. Amana reng. Dek naon? Urang jaipongan euy. Miluan. Uing miluan. Aing resep jipong miluan. Sering makan jalan. Lagu naon sih? Cing lagu naon kira-kirana euy nu ngeunah ieu? Hah? Humanear Kang. Humanear. Introna aya? Aya. Intro naon? Intro bueuk. Oh, cing sok Humanear intro bueuk. Eta. Aing mah pesen moal lagu Humanear, moal intro bueuk, aing mah deuk pesen ka resep aing. Naon? Lagu naon? Lagu miluan. Yo miluan hin Sing sok intro bueuk aing ngadengekeun. Sok 1 2 3. Kap Thank you.
Aduh
Aduh ngenahan sapi teh. Is gening bapak sidik bapak ti tadi nyerengeh we gumujeng jang kabita bapak teh cu zaman baheula bapak keur ngora sok nutur cu ketuk tilu kakalir kakidu kakulon kawetan ras ayeuna geus kolotan ukur jadi lamunan jeung impian pasti gua mah kitu. Malahan ku bapak kadenge tadi silaing memperhebat kesehatan memang bener. Kudu olahraga sabab olahraga geus dimasyarakatkeun masyarakat geus diolahragakeun. Jabati kitu kesehatan. Penting jeung lain kesehatan bae ayeuna teh cu. Pamarentahan urang anu sakitu ngagung-ngagungna ngayakeun bantosan-bantosan biaya sumbangan-sumbangan ti pamarentah ka pertanianana sangkan sarana pertanian lancar kalayan menanggulangi naon rupa hal-hal hama-hama komo enak kadenge ku silaing geura tempo dina layar TV dina surat kabar hama wereng coklat anu ngaganggu tatanen cu tak ieu teh saeutik lobana bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka masyarakat pokona bapak tani dekil bakal karidaki lamun seueur hama teu buru-buru ditanggulangi hubungan KKUD buru-buru nyihunkeun obatna naon pikeun nyemprot hama wereng coklat apal aka wereng coklat teu euy persis pisan jiga aka pisan kitu goblok monyong sia jurig sia kos den kadulur wae ha bentelu-benteluna sakanyaho aing mah wereng coklat mah jiga sia orang ngonyol ganeng sapi aing nyaho kabeh salah wereng coklat mah sia jiga miluan sia mah lamun ngomong ti heula miluan eta we terus teu nyeni pisan pertanian peternakan pengairan kesehatan keamanan digarap wajib ye geus nunyang pambangunan nagara cuk ngomohon wa tuh geuning iya anu dingih wa mangga sieun abdi mangga mangga wa nun nyangakeun semua pangabaktos ku hanyok gamparan anom ditampi wa ngahaja ngadeuheusan ieu teh wa teh aya impenan wengi jumaah mangkukna anu kedah didugikeun ka anom ieu impenan pikareuwaseun pisan anom kaulana kadieu poe jauh cimaran sieun abdi asrajina bade nyangakeun semua pangabakutet baktos gitu da eta bade nyangakeun semua pangababuk kunyuk sia abdi Ustad Dawala bade nyangakeun semah baktos
Abdi hareng bade nyangakeun sama pangabaktos bade ditampi moal aya moal dek digadekeun ka batur. Sama hijinya lah. Waya kumaha wa teu ditu? Ulah waya kumaha teu ditu? Jam 4 subuh wa teh parantos mios ti rorompok. Dongkap ka dieu pecat sawad. Pecat sawad waya kumaha monyo? Beak magrib belegug sia. Ini. Sabada asar pecat sawad. Sok nyanyahanan aya bada asar mah lain pecat sawad, naon? Pecat cepot. Pan memehna teh pecat onyong gitu. Pan kaituna teh pegek irung jiga potongan hawuruntu. Goblok sia sok. Heis. Sia. Si. Geuleuh atuh ngahiam we ka dulur teh. Sia sekali deui ku aing mah dipekok sia ku aing. Pekok di mana-mana pareng we pikok. Impen naon wa? Kieu impenan wa teh nuju mangsana usung hiji hujan ngayak-yak daya wates wangen. Sadintun sawengi ayar-ayaran hujan teliran-liran di sarangan cing baru dinyae kilat cing jelagurna guludu. Syur jalmi gan cing seledat labuh belewak. Cicing saya ngomong teh. Labuhna teh sun irungna heula si jantobor mararonyong saya. Siang ngajak ribut tong di dia cepot. Hei! Jempai sia nek. Sia. Kerinyeunya. Ya, main nama. Lain amah digitikeun. Atunaha. Geleger teh sumping caahnya gedenya kiru. Malum gunung tos bulistir pangenconnya Pak. Tatangkalan tos daya sumber cai tos daya. Seueur tatangkalan nu digasap ku jalmi-jalmi nu teu tanggung jawab. Heeh. Eta caah teras ka kota. Atunaha katinggal eta sajoranat nyimpen ua di tumaritis nah jujug aya di melajang tengah juragan anom kacanak caah engka kan. Ukituna cing atas wilih impenan ua teh ngajadi kacilakaan kasaliraneun. Waspada permana tinggal ti ayeuna. Kedah anom taliti hati-hati bilih ieu teh caah mangrupikeun hiji kajantenan musibah kanggo salira anom teh kacanak caah teu katulungan ku barudak. Waduh. Tak kitu gantot teh aya ceuk hitungan abdi mah benten saneupun bapak agang teh bakal kengeng portas gitu. Ya. Portas. Sia makanya permainan wae. Naon portas euy? Porkas teh naon? Porkas. Ya. Diikat hidung. Nya sia mah. Nyokerane pipasaeun ka aing teh. Mun kos ka sasama we sia teh muni. Maman nirangat teman ibu pagulingan rana. Maman niratanga teman pagulingan rana. Satria ingkang tuman